أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Kangjeng Rasul teh kantos nyarios Fatimah ka dieu aya naon ya Rasulullah kakang jeung Rasul mah putra istri saha bae teu nyebutkeun Muhammad ai lain Jibril mah ya Rasulullah ka dieu Fatimah aya naon ya Rasulullah maneh nyaho tah henteu aya hiji awewe ahli sorga hebat amat di mana ya Rasulullah di dieu lurus di ditu aya pengkolan ka kenca mengkol ka kenca aya 3 imah hiji 2 3 tah didinya aya penghunina awewe eta ahli sorga ya Allah geus dijelaskeun ku Kangjeng Rasul penghunina ahli sorga cek Siti Fatimah hayang geura isuk amat geus manggihan eta awewe dek ditanya saha ngaranna kahiji nomor kadua na pagaweana naon pan ieu nu nyarios ka Kangjeng Rasul di dieu ge sok kitu cek Pak Haji Agus Salim di dieu lempeng belok kanan aya jahe emang kitu bae nya mah teu di mana masalah emang kelasna di jahe meureun tah isukna isuk Siti Fatimah masyaallah geus teu kuat langsung berangkat lurus belok kiri ayat 3 imah hiji 2 3 ieu wah salah ieu langsung Siti Fatimah salam assalamualaikum dibuka waalaikumsalam Masya Allah cek eta awewe ieu mah Fatimah sumuhun isuk-isuk boga tamu putri Rasul bungahna luar biasa uhud luhuran hate sim kuring gunung aya di dieu geledek gedean hate sim kuring bunga geus teu aya ukuranana kata tamuan ku putri Rasul aya naon ieu Fatimah cek Siti Fatimah henteu aya naon sim kuring mah hayang ngobrol bae biasa teu ngobrol sumuhun lamun ngobrol hampura meureun moal wakabisa ayeuna cek Siti Fatimah kunaon emang Siti Fatimah make teu bisa dantaran sim kuring mah lamun ngobrol kudu bebeja heula ka salaki sedengkeun salaki kuari keur kaladang jadi kula mah teu wani ngobrol jeung saha bae lamun can bebeja ka salaki percis disolok jengkol percis awe disolok jengkol kitu kan Haji pan seuri bagon henteu ya Allah cek Siti Fatimah mulai siga nya ieu mah hebat pisan kieu atuh isuk atuh abdi ka dieu rek ngobrolnya mangga isuk jam sabaraha Fatimah kitu jam sakieu keneh jam 8 lah mohon kayak abdi wawartos kacaroge balik Siti Fatimah hayang geura isukna bener kadinya di ngan Siti Fatimah mawa Sirina Husein di ais assalamualaikum waalaikumsalam Fatimahnya mohon bade ngobrol teh kan mun abdi parantos laporan ka salaki alhamdulillah salaki ngizinan ai ngobrol jeung Fatimah mah ngan teu bebeja sugan teh moal mawa anak moal mawa Sirina Husein kuring teu bebeja ka salaki bahwa anjeun ka dieuna rek mawa anak moal jadi apa ieu mah masyaallah indah amat eta lamun disolok jengkol aya nu kos kitu tatangga datang kadinya ulah ka dieu sebab ulah ieu encan bebeja ka salaki belah dieu datang ke heula sebab can bebeja ka salaki mantep tah lamun kos kitu moal aya kacurigaan urang mah ulah salaki ge kadar ieu ka dieu geura enak berjamaah yuk nonton TV geura tuh
istiqomah orang ya. Isuk bae atulah kula ka dieu deui jeung sakieu ngan moal mawa anak sok kacaritakeun ka 3 poena datanglah Siti Fatimah kadinya langsung dibawa ka jero ke rek ngobrol naon cik Siti Fatimah cik eta awewe sim kuring rek naros ari anjeun saha nami abdi nami abdi Siti Mutiah sumuhun ikitu aya naon kata haji iya ku ucapan Kangjeng Rasul 3 dinten kapangker aya naon saur Kangjeng Rasul Fatimah anjeun terang henteu aya hiji awewe ahli surga ti dieu lurus belok kiri ka 3 imahna tah ieu anjeun ceurik banehanana bener Kangjeng Rasul nyarioskeun bahwa sim kuring teh ahli surga sumuhun tak ieu mah nu rek ditaroskeun teh cek Siti Fatimah boga pagawean naon coba mun salat kos kumaha bentuk salatna mun puasa sabaraha poe samingguna atawa sabulanna mun maca Quran tamat sabaraha poe sa Quran teh coba sugan ku sim kuring katuturkeun cek Siti Mutiah Fatimah ai kudu hayang nyaho masim kuring mah salat ngan sapardu-parduna tara make sunah fardu we hungkul qobliyah henteu badiah henteu akur teh mah jeung urang solok jengkol kikituanana mah bener pas cek Siti Fatimah jatuh Fatimah hebat ai sakitu ke puasa ai puasa mah ai salian bulan Ramadan mah tusum kuring mah henteu sugan Senin Kemis henteu aya nu mantak henteu naon lantaran salaki beurang sok noel sim kuring mah nangkarak we gawe teh eta ge aku deui urang jeung sok jengkol malah nangkarak jeung nangku sok jengkol mah tambahna 2 tahajud nyaho ngaran teu nyaho rupa sim kuring mah tahajud haju pagawean naon di sedekah sugan sedekah di mana atuh Fatimah imah gerek rubuh kieu boro-boro sedekah jang batur jang sorangan ge saaya-aya haju ibadah naon atuh dipikeun ka Kangjeng Rasul teh nyarioskeun ahli surga cek Siti Mutiah yu urang ka kamar boa ieu tah aya naon yu urang ka kamar di jero kamar aya meja leutik siga kieu eusina aya 3 rupa nomor kahiji anduk leutik nomor kadua na kipas hihid nomor katilu na hoe sameter panjang cek Siti Fatimah ieu naon Mutiah ieu teh paranti digawe sim kuring digawe naon ieu anduk sok digunakeun di mana salaki mantas di pasar mantas di ladang ulah waka nincakeun ngalengkahkeun suku ka jero imah lamun kesangna kusim kuring encan di elapan make anduk ieu masyaallah mun aya di solok jengkol men teh hiji-hiji ulah dikaomanakeun eta ucana naon disebut boro-boro kumaha sih bangun eueuh teh kitu ya Allah ya Rabb ieu hihit didinya engke salaki lamun geus diusapan make anduk leutik kesangna bangun geus reda kusim kuring langsung dibawa ka jero dicalikeun di kursi bari ditawaran hayang nginum cai naon kakak besi panas tiis kopi susu apa rek susu kula aya tungtungan tadi awewe teh hebat eta Masya Allah tidinya kumaha mun geus dibere cai sakumaha kahayang kipas kuari nu digunakeun di hidang satungtungnya na encan nyebut entos terus bae sim kuring mah ngahihidan we terus dipas ya Allah ya Rabbi cek Siti Fatimah boro-boro batur sim kuring ge putri Rasul teu pernah kos kitu ku hebat-hebat teuing Mutiah ieu hoe jang naon ieu hoe mah kieu digunakeunana ieu hoe teh ba'da salat isya beres salat isya sim kuring bersolek geus teu make jeroan deui kutang geus teu dipake sempak geus teu dipake baju ala Saudi Arabia anu model sipon teh ngagenclang ge mun putih mun hideung cara orang solok jengkol mah wallahu a'lam tah tidinya sim kuring ngahareup ka salaki bari mawa hoe kakak
ieu hoe pangyepengkeun gunakeun ku kakak pake ngahajaran simkuring pake meupehan simkuring besi timimiti hudang datang ka ayeuna rek sare andai kata simkuring boga ucap anu teungeunah ka kakak boga tingkah anu teu endah di mata kakak andai kata ku kakak digerokeun di titah kuring mungkin bae meureun ngahaja atawa teu ngadenge henteu nembalan ka kakak ieu tah jadi dosa. Nah ieu mah tina ucap pagawean jeung tingkah besi jadi dosa daripada disiksa jagat di jahanam ku malaikat maning ayeuna bae dianggeuskeun memeh kulah maut tah ieu tah oena aya jinu kitu jadi deui hoe nyieun bae coba bikeun coba ka pamajikan asana urang teu puguh teu karuh kunyana terus